Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahum zanaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anu kusim kuring dipihormat pihak keluarga Jember anu sami linggi di haflah anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillah anu jadi catur wiwit lampah disarengan ku Rahman Rahimna Allah. Mung Allah puseurna jaladi asih puncakna sagara nikmat. Puji syukur kayang agung pangeran numur beng alam Allah Subhanahu wa taala ku alatan ridona qadarullah. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa riung mung pulung patepung lawung pamprok jonghok patepang wajah. Atuh mudah-mudahan riung mung pulungna urang sadaya dijaga diriksa ku Allah kenging hidayah magfirah oge inayah Allah Subhanahu wa taala. Rahmatur salam mugia tetep dilelerkeun, dikocorkeun, dikucurkeun ka junjungan urang sadaya kakasih alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapara kulawargina, kapara sahabatna, tabiin tabiatna oge teu hilap ka urang sadaya salaku umatna. Atuh mudah-mudahan urang sadayana anu sami linggi di haflah sing tiasa miconto oge micinta kana tapak ka rasulanana oge surti harap jaga di yaumil kiamah urang kauban syafaatul uzmati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sepuh dina sepuh hormatanan sim kuring nepangkeun sim kuring punur ayani dina danget ayeuna kapapancenan tugas salaku juru duum nyatana ku restu singgih make up wedding gallery anu insyaallah bade nyandak mangrupi acara. Di antawisna anu kahiji pembukaan, anu kadua ngaras, anu katilu siraman, lajeng anu kaopat penutup doa. Paralun anu kasuhun, hampura anu kateda pilih dina prak-prakanana sim kuring kirang sapagodosina manah sadayana. Maklum ciri sabumi cara sadesa sok keukeuh wae aya bentenna. Di dieu aya kekembangan, aya sinjang, aya lilin. Paralun anu kasuhun sanes bade musyrik ka Allah Subhanahu wa taala nanging ieu ngajalankeun tali paranti adat Sunda. Mudah-mudahan ieu acara sing seueur manfaatna umumna pikeun urang anu ngadangukeun khususna pikeun calon panganten anu bade ngagayuh rumah tangga. Mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan. Ngawitan bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras siraman calon panganten istri anu jenenganana Neng Ayu dina danget ayeuna bade dipandu ku sim kuring sumangga urang kawitan. Neng Ayu geulis bager anaknya gedengan hidup aya mama aya bapak bager anu salami ieu parantos kahesean kacapean ku hidup baget dina danget ayeuna hidup bade bebersih hati bade ngabersihan diri tina samudaya kalepatan geura lengkahkeun sampean anu palih katuhu mangga geura majeng ka palih payung indungan dharma ngandung panjang kunjung apa dipayun mangga pontang kanu janten rama bager sing parek rezeki serta tebih nyabalai apa palih dia mangga mangga ibu ti palih dia neng di tengah calik heula geulis kanya mama kanya bapak anu geulis Neng Ayu bager anak sade acan hidup ngalengkah leuwih jauh dina ngembas sagara rumah tangga geura penta heula jimat kasalamatan bager nyaita pangampura ti mamah kalih ti apa hidup sing percaya kalian yakin
Allah subhanahu wa ta'ala moal ngahampura ka hidup bager lamun hidup teu leuwih ti heula meunang pangampura ti mamah kali ti apa ku kitu nasa teu acan hidup ngalengkah leuwih jauh dina ngambas sagara rumah tangga geura penta heula jimat kasalamatan nyaeta pangampura ti mamah kali ti apa cunduk waktu anu rahayu nitih wanci anu mustari ninggang bangsa anu sampurna ku ati indung mugi pangayung nu agung apa simpen di handap lilina dina pangkonan apa maksudnya bapak tinggaliku apa eta lilin dina kaayaan huruf eta teh ngandung simbol silokan salama ieu bapaknya angan kukanya aku pangdeudeuk kanu janten urang kalih bapak tikawit ayeuna tanggeng waler bapak dunya rauh akhirat bakal lungsur kanu janten picarog neng dibantun bapak lilina mangga disimpen di cepengan dina pangkonan apa bapak ikhlas bapak ridho salama ieu parantos ngatik ngadidik kanu janten urang kalih bapak tikawit ayeuna bapak tanggeng waler tos lungsur kanu janten picarog nana Bismillahi tawakkaltu ala Allah la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim mangga ku bapak gerak di pareman eta lilin sareng senak parem nembe disimpen kapalihan handap beral gelis doa bapak nyarengan ka hidup anaki sok sanaos hidup teu menta heula pangampura ka bapak bapak salaosna bakal ngahampura bakal ngadoakeun ka hidup baget anak ku mamah eta di ais murang kalih mam ieu ngecageun aisan anu hartosna aisan anu panungtungan tinu janten mamah kanu janten murang kalihna tikawit ayeuna hidup sing bisa lempang ku sorangan bager mudah-mudahan hidup sing tiasa netekonan rumah tangga sakumaha kakuduhan ti Allah subhanahu wa ta'ala diawitan ku bismillahirrahmanirrahim geura diecageun ku mamah aisanana mangga dibuka aisanana berhagelis hidup sing tiasa bageran ya ka mamah ka apa mengpeng anjeunna jarum menang keneh di alam dunia alhamdulillahirabbil alamin mangga nengna tiasa lungsur mayun ka mamah sareng ka apa bager anaki di tengah-tengah mamah sareng apa bager di cepengan panangan mamah sareng apa anak teh kenging tunggul bager tetep ku hidup bager anaki dina danget ayeuna masih dipasihan keneh waktos hidup ku Allah kangge neuteup ieu rarai mamah sareng bapak teu sakeudik geuning anu sanes mawaktos bade ngalumangsungkeun akad pertikahan tos dikantunkeun kuno janten mamah tos dikantunkeun kuno janten bapak hidup mah kacida alatan bagjana bager dina danget ayeuna masih keneh kasaksen kuno janten ibu ramah hidup doakeun anjeunna sing neura sehat panjang yuswa berkah umur sangkan teras ngadoakeun kangge hidup anu bade ngagayuh rumah tangga hidup moal ludeng lempang dina ngambas sagara rumah tangga tanpa disarengan ku doa ti mamah sareng ti apa neng ayu geulis bager anaki hidup teh pupunden ati beubeulahan nyawa anu kacida dipika cinta dipika asih dipika deudeuh dipika nyaah ku ibu ramah hidup ibu hidup anu ngakandung hidup salapan bulan lilana aya dina kaayaan ribu leles lungse segala loba nu karasa nyoreang mangsa ka tukang hidup dilahirkeun ku mamah ke alam dunia dirawuh dipangku dipika cinta dipika asih dinangna neng nek lirna ge endoh beberem ibu hidup anu ngalahirkeun hidup ke alam dunia sakitu goyang ku getih tapi estuning anjeunna teu rasul estuning anjeunna bagja da bakal gaduh cimatnya tanah hidup teh bager anak neng geulis anu bager sateu acan hidup ngawasuh dampal sampean mamah sareng apa anu insyaallah ieu ngumbah dampal sampean mamah sareng apa moal matak ngarempak kana aturan ajaran agama Islam hidup gerak kedalisan heula ka mamah sareng ka apa nyuhunkeun heula dihapunten tina samudaya kalepatan batur mangga diaos ku hidup Bismillahirrahmanirrahim. Kaping 3
2025 intan nu paling bahagia bikin hidup neng apa saat kirang langkung 20 genap tahun apa ngagengkeun neng mikanya neng usap kino hate ngetik ngadidik neng ku jerih payah anu luar biasa. Neng mau sanggup ngabalas surga ganti sadayana mama. 8 bulan mama ngandung neng nepi ka ngagup nangkukeun nyawa pikeun ngalahirkeun neng. Ngasih neng ngajarkeun neng kemaria sareng mikanya neng. Mama tuh pernah ngeluh sekedik oge sampai dinten ayeuna. Dinten anu sadaya rasa pacampur jadi hiji, rasa sedih, rasa haru, sareng rasa bahagia. Dinten ieu di umur 20 genep tahun, janten awal perjalanan hirup neng pikeun ngambah sagara rumah tangga sareng jajaka pilihan hate neng. Doakeun supados kapayuna janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Janten istri anu soleha pikeun carogen neng. Mugia janten mama anu bijaksana pikeun urang kali neng kapayuna. Neng nyaah ka mama ka apa sareng keluarga Narki sadayana. Mama apa Widian neng bade ngabasuh sampean mama sareng apa. Rumaos neng tika pungkur mong masihan we ka geuleuh ka mama. Nyusahakeun we ka apa sareng ngapunten neng. Mama apa neng teu ajan tiasa mulangkeun kasih. Pulangkeun ka nyaah ka mama ka apa. Mudah-mudahan Allah ngabalas sadaya pangorbanan mama sareng apa. Buka saya anu langkung-langkung sae. Sareng mudah-mudahan mama sareng apa sarehat panjang yuswa supados mama sareng apa tiasa teras ngadoakeun kanggo lumangsungna rumah tangga neng. Kalayan rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Nu geulis kanyaah Bapa lahir sareng batin dunia sareng akhirat. Bapa ridho, Bapa ikhlas keenjing hidup bade diwalian ku Bapa. Mugia hidup sing ageng milik rezekina dipanjangkeun jodohna kalayan dipapalirna katurunan anu saroleh soleha. Amin. Gelis kanyaah lahir sareng batin abdi hapunten diluhus usap rambut dihandap sangat gampang mama hidup biasa janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Angga dirangkul ku neng mama sareng apa anak dua anak bager raoskeun kumaha panangkep haneutna panangkep dina janten ibu rahma pikeun hidup bager kanyaah kadeueuh mama sareng apa ka hidup satungtung nyawana. Saur pidawuh indung tuluy Bapa sok sanaos eta nabi Bapa mung disebat sakali tapi kanyaah kadeueuh Bapa ka hidup satungtung nyawana bager anake. Pulangkeun kadeueuh ka asih kana janten ibu rahma hidup sareng senana tepan salat anu 5 waktu hidup sing tiasa ngadoakeun ieu khusus pikeun mama sareng apa bager. Allahumma arham ummi kama rahimati sogiro. Allahumma asid ummi kama sa'adat li kabiro. Allahumma taqabbal min ummi a'malaha sogiraha wa kabiraha.
Allahumma ij'al ummi minal ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wa akrimna bil firdausil a'la minal jannati ya karim. Cekap heula bageun mangga pendakan heula mama mayun ka mamah neng simpen dampal sampean mamah dua anak dina pangkonan hidup cobi bari dipencetan heula diurutan gelis bari ngemut-ngemut salami ieu hidup tos sabaraha kali wani nyentak kanu jadi indung hidup tos sabaraha kali wani wangkal kanu jadi indung bager. Al jannatu tahta akdamil ummah, surga aya dina dampal sampean ibu. Sahur Allah, anishkurli wali walidayk ilayal masir. Sirining hidup syukuran ke Allah, hidup tiasa syukuran kanu janten mamah anu parantos ngakandung hidup tiasa syukuran kanu janten bapak anu parantos ngayuga ngadidik ngabiayaan hidup bager. Syariatna ayeuna hidup nuju ngawasuh dampal sampean mamah. Hakikatna hidup nuju ngawas dampal sampean mamahnya taku kokotor waktu mamah ngalahirkan hidup ke alam dunia mangga geura diwasuh ku cai kembang ieu cai kaayaan herang teu geuneuk teu malekmek celik putih celak herang bager tanda tawis kanyaah kadeudeut ti mamah ka apakah hidup doa anjeunna nyarengan ka hidup bager mugia hidup sapapaos aya genjar kawilujengan geulis bager anak waktu mamah ngalahirkan hidup ke alam dunia duka sakumaha getih anu ngabayabah duka sakumaha kesang anu ngucur duka sakumaha urat anu pegat gelis da geuning indung maleuwih nyeri lamun disentak kuno jadi anak kada hidup teu kenging wantu nyentak ka mamah pikada depi ka asihku hidup angkat harkat derajat martabat anu janten ibu ramah hidup mudah-mudahan sehingga jantenkeun kasalamatan dunia rauh akhirat mangga geura disengitan ku hidup bager kahade hidup sing tiasa nyengitan kulawarga nyatana ku akhlak hidup anu sae wirangna hidup sepuh ge kacandak wirang kahade hidup sing tiasa ngangkat harkat derajat martabat anu janten mamah hidup disimpen di kapali handap dampal mamahna saterasna kitu neng sumujud sungkem dina pangkonan mamah bager simpen mastaka dina pangkonan mamah geura keretekeun dina manah hidup nyuhunkeun dihapun ampun mama ampun hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut dihandap saibas dampal ieu abdi anu kantos ngaheurinan rahim mama anu kantos karepotan wa wasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayal masir mama ieu abdi anu purah ngabarubahkeun cipinarap mamah dihisap ku abdi dugi ka hapa ieu abdi anu purah ngukun ditambih ka pusing ti kawit ahli dugi ka wanci kiwari mun siang alim paanggang nogel montel dina cangkeng mun wengi teu ngari jempling mama ieu abdi anu sok ceurik ngajerit mepuskeun jemplingna peuting ku mamah abdi dirawu ku mamah abdi dipangku ugah bager dipeluk mamahna dirangkul ku hidup harewaskeun kana cepilna harewaskeun kana cepilna hidup nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalapatan bager anaki sok sanaos pangampura sareng doaku hidup tadi penta gelis mama salawasna bakal ngadoakeun ka hidup Rabbi ij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minal mukhlisin Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innahu samiul du'a beral gelis doa mamah nyarengan ka hidup mugia hidup sing tiasa ngajalankeun rumah tangga sakumaha kakuduhan ti Allah Subhanahu wa taala disuntaar mamahna ditahan ku hidup bager sun pipi kiri disun pipi kanana suntaarna ditahan alhamdulillahirabbil alamin gerak pendakan heula apa ku hidup gerak wasu dampal sampean apa ku hidup bager ayeuna hidup dina danget ayeuna nyalikan 7 sinjang waktu sidep gurudag medal tadi bedong ku sinjang dirawu dipangku guru janten apa hidup bager payunan hidup eta aya hiji jalmi anu parantos kahesean parantos kacapean ku hidup salami ieu anjeunna anu dug hulu pet nyawa ikhtiar milari milik rizki anu halal nyata napikeun minuhan kebutuhan hidup bager anjeunna ridho kapanasan ridho kahujanan ridho kapoekan da hoyong ningali hidup hirup umum jeung batur nah hidup tos tiasa mulangkeun kanyaah ka bapakku jalan kumaha bager da geuning bapa mah teu ngaharepkeun naon ti hidup bapak mau ngaharepkeun ka hade hidup sing janten murang kali anu saleh anu senantiasa nyalametkeun ibu ramah hidup jaga dia yaumil kiamah mangga kuneng geura disengitan dampal sampean apana sing tiasa nyengitan kulawarga nyatana ku akhlak hidup anu sae bager mangga geura sumuju sungkem neng dina pangkonan apa
mangga gerak semujud sungkem neng na panah dampal sampean apa ampun Pak ampun hapunten abdi hapunten tiluhur sausap rambut di handap saya mas dampal rumah salami abdi mung tiasa nyusahkeun wae ka apa teu acan tiasa mulang tarima mugi apa nara sehat panjang yuswa sangkan teras ngadoakeun kangge lumangsungna kahirupan abdi ka payuna abdi teu ludeng lempang dina ngambas sagara rumah tangga tanpa disarangan ku doa ti mamah sareng ti apa do geulis kanya bapak lahir jeung batin bager anaki ku bapak dihampura bager beral geulis hidup sing tiasa ngagayuh rumah tangga pinuku kabagjaan ti Allah subhanahu wa ta'ala bagja dunya rauh akhirat Rabbi anni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaiha wa inni minal muslimin ugah bager dipeluk apa anakku hidup harewaskeun kana cepilna hidup nyuhunkeun dihapunten tidak sabudaya kalapatan apa salami abdi teh acan tiasa mulangkeun kanya kana ka bapa doa mama doa bapa nembus langit katujuh daya halang aya dina panghijabah Allah subhanahu wa ta'ala pikeun diri abdi neng Allah ngariwayatkeun dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-24 bager wahfid lahu mazanahatul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira neng singnya sing deudeuh kanu janten ibu sareng bapak doakeun ku hidup sangkan dipikadeudeuh dipikasih ku Allah sapertos aranjeunna mikadeudeuh mikasih ka urang luyu jeung hadis riwayat Abdailani lamun neng ayunya deudeuh kanu janten ibu sareng bapak niscaya anak katurunan neng oge bakal nyaah bakal deudeuh ka hidup mangga disuntar apana Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira alhamdulillahirabbil alamin mangga neng tiasa sumujud sungkem heula ka mimi mangga neng sumujud sungkem dina pangkonanana baget hidup mah kacida alatan bagjana dina danget ayeuna masih kene kaseksen kus kasepuhan nyatana dini hidup teh baget saur katerangan pami urang wantun ngaraheutkeun kana manah jalmi sateu acan jalmi eta ngahampura ka urang-urang moal bakal dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala hablum minallah hablum minan nas sing tiasa ngajaga sae hubungan ka Allah sareng hubungan sae kapada makhluk dadah hapunten hidup kanindi tiluhur sausap rambut di handap sae mas dampal dihampura bager geulis berhagelis anaking mudah-mudahan hidup sing tiasa ngagayuh rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah disun pandangan ini lajeng dipeluk dirangkul ku hidup bager barakallahu laka wa baraka alaika wa zamma'a bainakum ma bi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa zamma'a bainakum ma bi khair amin ya Allah ya rabbal alamin cakapan bager mangga neng pendakan heula abah neng sungkem dina pangkonan anak bager neng nusanes mah waktos bade akan bertikahan teh mendakan heula kasepuhan karuhun teh ka makamna ieu mah hidup aya payunan hidup bager pikadeudeuh pikanya aku hidup mangpeung anjeunna jar meneng keneh di alam dunia ieu nu mah tak ngajantenkeun kaberkahan dina kahirupan hidup pami hidup tiasa heman mulangkeun ka dieuh ka asih ka kasepuhan niscaya hidup bakal pinanggih jeung kabagjaan kaberkahan dunia kasalamatan akhirat dadah hapunten hidup ka abah bager tiluhur sausap rambut di handap sahibas dampal ku abah tos dihampura geulis mangga dipeluk dirangkul abahna doakeun ku hidup mugia anjeunna sing dara sehat panjang yuswa kalayan dianggo ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala sing tiasa ngajalankeun kahirupan pinuh kataatan keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala urang di alam dunia teh nuju ngumbara sing tiasa kakempel amal kangge jaga di ombil kiamat alhamdulillahirabbil alamin disun ta'ara abahna ku hidup bager disun pipi kiri disun pipi kanan alhamdulillahirabbil alamin ayeuna neng tiasa ngalinggi kapalih dieu tiasa heula pendakan kasepuhan hidup deui bager sumujud sungkem dina pangkonan mimi mangga retegeun dina mana hidup nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan neng geulis anaki neng ayu cucu kanya mimi anu dipikah heman anu dipikahnya aku mimi geulis brah geulis anaking hidup gerang alengkah leuwih jauh dina ngambas sagara rumah tangga sing dicaketkeun sareng milik rezekina ditebihkeun tina balaina kalian dipaparinan katurunan anu saleh salehah amin ya Allah ya rabbal alamin disun pandangan mimihna lajeng dipeluk dirangkul ku hidup alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa
wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma bi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah. Agisna ya Allah, agisna ya rabbana. Doa tina jantan kesembuhan mudah-mudahan diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekapan bager mangga disuntar memihin aku hidup galis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga hidup sumujud sungkem deui aki. Gerak simpen deui mastaka dina pangkonanna. Kangge rayina tiasa calik di dieu payunan mamah sareng apa ka dieu tah. Mangga tiasa jangalinggih palih dieu gelisnya. Dohonkeun hapunten hidup kana janten kasepuhan bager mangga dirangkul ku Neng abahna pikadeuh pikanya bager mangga dipeluk abahna ku Neng. Alhamdulillah. Teteh didinya mayun ka ibu ka dieu calik. Tah kitunya bager. Be ka dieu geulis tingali tuh payunan mamah sareng apa aya rayi hidup. Rayi kanya hidup pamangget hiji istri hiji didikeun hidup apingeun hidup arahkeuneun hidup ka payuna bager pikadeuh pikanya aku hidup kusalaku raka anu pangageungna geulis anu disebat rayi raka kanya kadeudeuna teh parat dugikeun ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Kabagjaan mamah sareng apa nyaeta ningali marurang kalihna tiasa rarukun sauyunan sapapahit sama manis silih eledan silih belaan. Mangga hidup geranya di payunan anu janten rayi. Neng sungkem ka teteh bager anaking neng nak mangga calik bager neng majeng ka teteh salim heula geulis mangga sumujud sungkem dina pangkonan teteh. Majeng bager simpen mastaka dina pangkonan teteh. Teteh dadah hapunten tidak samudaya kalepatan. Wah bilih salami ieu sim kuring wantun ngarahetkeun kana manah teteh tuluy teteh teu narima. Salami ieu abdi teu acan tiasa janten rayi anu sae pikeun teteh tapi mudah-mudahan doa ti teteh pikeun abdi oge ngadoakeun pikeun teteh mugiah teteh sing ageng milik rezekina pami teteh tos pependak sareng jalan kahirupan anu bagja anu mulya teteh moal ngahilapkeun kanu janten rayi teteh geus anake rayi teteh kanya teteh teteh ge dihampura aku hidup kada ngahampura deui ka teteh mangga disalimkeun pananganna neng disun pananganna lajeng dipeluk dirangkul sok galentoran ku hidup bager neng nitip mamah sareng apa bager pami teteh tos dicandak kuno janten caroge teteh kahade hidup teu kenging wantun nyantak ka mamah teu kenging wantun ngalawan ka bapa bager hidup sing tiasa ngalajengkeun sakola ngaos sing janten jalmi anu tiasa manfaat pikeun umat. Mudah-mudahan hidup sing tiasa janten jalmi anu mere manfaat keur batur khairun nasri anfa'uhum linnas pangsae-saena jalmi nya eta anu tiasa mere manfaat ka batur. Mangga disun taar tetehna ku neng oge disun taarna rayina. Alhamdulillah silih asa silih asih silih jungjungkeun darajat nengna mundur ayeuna aa anu majeng ka teteh mangga sumujud sungkem hidup baget mangga sumujud sungkem dina pangkona teteh gelis lagarana ase rayi teteh kanya teteh bager hidup sing ageng milikna sing ditebihkeun dina balaina urang sing tiasa ngajait mama sarang apang ke jaga di yaumil kiamah canda ku urang sasarangan ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup sing kersa sadayana anu tiluan ieu rayi raka nyaur payunan Allah salametkeun ibu rama abdi ya Rabb. Mudah-mudahan Allah ngahadiahkeun surga Firdaus khusus pikeun ibu rama abdi. Mangga dirangkul dipeluk tetehna ku hidup bager. Ya Allah ya Karim cipanon kabingah kanu janten raka doa tinu janten rayi hidup bager nyarangan ka hidup gelis anaking dina danget ayeuna hidup sadayana di kulawarga sing tiasa ngangkat harkat derajat martabat anu janten ibu rama buktikeun yen hidup tiasa nyalametkeun ibu rama hidup tiasa ngabanggakeun di dunya nyalametkeun ke jaga di yaumil kiamah. Allahu akbar cekap bager mangga disuntar tetehna ku hidup barakallah barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga tiasa dirangkul mamah apana ku tiluan pendakan bager punjungan gelis ulah munjung ka gunung ulah mujak ka sagara sabab gunung masuk kerajaan urung sagara masuk kerajaan caah munjung magera ka indung
muja mah geura ka Bapak, geura pundut doa ti Ibu Rama bager pami hidup tiasa heman nyaah dedeh kanu janten mama sareng apa hidup sadayana bakal salamet, bakal aya dina kaberkahan kabagjaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah cipanon kabingah keur kieu cekapan bager mangga ayeuna rayina tiasa calik di palih dieu neng calik di gedengan mama sarang apa di palih tengah-tengah bager anaknya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mama apa kapungkur neng ayu nuju alit sok disuapan ku mama sarang ku apa engke enjing mah anjeunna teh silih suapan sareng caroge nya mah nya huap lingkung teh anu hartosna huapan anu ngalingkung nyaeta huapan ka nyaah ka dedeh tinu janten mama sareng apa mulang masa kapengker neng nuju alit sosonoan deui sareng mama bager anaknya mangga ayeuna mamah nanya ndak hiji nasina disuapan heula dibekalan nu janten murang kalihna mayun ka mamah bager. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Neng candak hiji ieu sangu bager kahade hidup sing tiasa mulangkeun ka dedeh ka asih ka mamah bagernya sanes harta anu dipikaharep ku mamah ti hidup bager nanging kasolehan hidup kataatan hidup kanu janten Ibu Rama ku taatna hidup kanu janten caroge eta teh sami bakal nyalametkeun Ibu Rama hidup bagernya kahade hidup sing tiasa baktos kanu janten sepuh terutami engke kanu janten caroge mangga ditampi suapan ka nyaah ka dedehna ku mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayeuna lajeng apa nyuapan anu janten murang kalihna nyandak hiji sok neng namayon ka apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Neng oge sami nyandak hiji geulis anaking suapan apa naku hidup sok sing sami-sami ya sapapait sama manis sing tiasa ngabungahkeun mangga kangge ku apa sareng ku mamahna nengna disun kuduaan tanda tawis ka nyaah ka dedeh tina janten Ibu Ramana neng pananganna kana damis mama sareng apa bager kapalih dia kapayan mangga disun ku mama sareng ku apa kuduaan liput ku Aldi Alia video syuting nawasena fotografi. Alhamdulillahirabbil alamin cekapan bager nanging sate acan neng ibak ngalangsungkeun kanal siraman neng tiasa musapaha heula sasaliman kanu nyakseni acara mangga neng nalungsur ka palih ditu bager. Singa jaga tali silaturahmi bagernya antawis kula warga Jembar hideung sing janten jalmi anu bageran anu berehan anu tiasa mere maweh ka sasama terutami mulangkeun ka dedeh ka asih ka Ibu Rama sareng ka pihak kula warga hideung geulis adaking dina danget ayeuna neng bade netekonan rumah tangga doa di sadayana nyarengan ka hidup geulis mudah-mudahan sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala bade dihapunten ku sadayana ieu murang kalih neng ayu jazakallah khairan katsiran kana guntur manah ninggali kersang hapuntenna ieu ka murang kalih mudah-mudahan doa ti urang sadayana aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nada hapunten hidup kanu janten kula wargi sadayana bager pundut no aku hideung cipanon kabungah dina dinten ieu pikeun hidup ti Ibu Rama hidup ti rayi hidup ti kula warga Jembar hidup geulis. Mudah-mudahan Allah ngaijabah karena doa orang sadaya dina dinten ieu anu bakal nyarengan hidup ngalengkah dina ngambah segara rumah tangga. Siru wa ghali aita misbahus suduri
Ya sareng sena hidup saliman biasa nyalikan kursi nanti si sayogikeun mager. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mangga dituangkeun mamah sadayana sareng apa? Sadayana dituangkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa diucap heula. Ya alhamdulillah. Ayeuna apana anu majeng heula ka payun mamahna mundur heula. Kumargi apa imam di kulawarga anu bakal nanggeng walarkeun mamah sareng murang kali sadaya nangke jaga di akhirat payunan Allah tanya eta apa? Sing janten imam anu hade apa? Sing janten imam anu bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakadap. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Tiluang sulan apa? Saring sena apa tiluang sulan dilajeng ku mamah tiluang sulan dilajeng ku pihak kasepuhan tiasa lungsur sadayana kapali dieu sareng rayina. Nengna ningali kapayun kapali dieu bager anakin. Neng ayuna ningali kapayun tah kangge pangabadian foto supados hasilna bagus. Kangge anu bade nyiraman tipali dieu panginten ibu tipalih pangkeureun abinya mangga. Ayeuna kantun gentos ku mamah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Keun sakadap. Kapang kerjalan apa kapali dieu? Iya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad. Mangga salawat sasarengan. Sallallahu alaihi wasallam. Atos tiluang sulan nengna salim heula ka mamah lajeng ku mamah ditiupkeun kana ubun-ubunan nengna. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah gelis ngageng milik rezekina dipanjangkeun jodohna. Kalian ditebihkeun tina balaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ayeuna ku abah heula dilajeng abah nini sadayana sawang sulan wae nya hawatos bilih ka bujeng tiris nengna. Mangga sawang sulan sewang wae sareng sena kasepuhan dilanjut ku rayina anu dua. Pamugi nampi neng salim kana tos ngaipakan teh bageurnya. Kenapa pasangan abdi ieu panganten suci dijaga diriksa ku Gusti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Salim ka abah bager. Anta iksiru wa guli anta misbahus suduri. Kanyaah cai kaheman tinu janten rayi pikeun hidup geulis. Sok sanaos anjeunna teu acan ngagayuh rumah tangga tapi doa ti anjeunna insyaallah aya dina pangjeup Allah Subhanahu wa taala. Sing tiasa silih asa, silih asih, silih junjungkeun darajat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ieu acara lancarkeun dugi akadna samawa kula wargina bahagia salamin.
mangga salim. Ya, biasa anu bade niat karena Allah. Ai bahkan murang kali tiasa maju kabali dia sawang sulan sewang bae ti sadaya nanya mangga. Atanurun makunuri ata iksiru wa goli ata misbahus suduri على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kantun dua jami deh bakarnya. Sampai gak sawang sulan apa sarang mamahna teu kenging waka tebi kangge acara salajengna masih ayanya kangge acara cukur rambut sarang acara lempar sinjang kalih penutup doa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajib doana ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salim baget. Alhamdulillah. Apa mamahna nyangkatan kapalih dia? Bismillahirrahmanirrahim. Doana apa diturutan abdi? Allahumma za'al likulli saratidura yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aina gentos ku mama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma za'al likulli saratidura yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng nang ada bager mayun ka apa? Apa dicandak ceretna dikucuran sik mayang. Neng na abdas heula bagernya. Mangga dikucuran ku apa caina sing mayang. Nengna kirang mundur sakedik bager apa nama jang sakedik sanes gitu nengna wudu abis dah seperti gitu nyimbolkeun bagernya sing tiasa ngajaga salat anu 5 waktu bager kahade teu kenging ngaluli-luli kana ibadah eta mangrupakeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Mangga lajeng abdas mangga abdas kumamahna dugi katuntas we sok dikucuran ananya neng abdas bager. Kacai jadi sadewi, kadarat jadi salebat, kacai sing daek mandi, di darat sing daek sholat. Biasa dipasihan sendal nak neng nak. Kasias lajeng calik deui apana ti palih ditu gedengan urang kali mamahna sami ngagedeng urang kali panangana diangkat diaminkeun ku sadayana mudah-mudahan doa urang sadaya aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Dilirenkeun instrumena alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamami taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni nuru Yusufa
ila wajhi faman ro'ani rohibuni mahabatani. Ya Allah, jantenkeun wajah abdi sapertos wajah cahaya Nabi Yusuf, sareng mudah-mudahan picarogeun abdi anu bade neuteup kana rarai abdi sing pinuh ku rasa cinta, rasa kanyaah, rasa kadeudeuh, salalawasna marat dugikeun engke kempel deui jaga di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inna angsha'na kunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sulatu minal awalin was sulatu minal akhirin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Doa pemanis wajah engke enjing dirias deui akadku restu singgi mae kapading galeri pangling geulis pagernya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sawer. Iya, ayeuna kantun lempar sinjang sareng sawer ke heula ditahan heula neng nanggugah heula. Tah sakedap aa di setelkeun instrumena aya seratan ayun ambing a. Sok neng nana isak aprung musikna aa. Iya, pangga kudu di ayun ka dieu pasinjangna si aa mah ayun-ayunan rusaremah silih kekepan ayun ambing lila bade nyaring anu kenging ieu maju. Siap siap ya si nyai mah kudu di ayun si aa mah anu joget engke dipasihan hadiah. Rusaremah silih kekepan neng ieu sinjang cepengan di ayun-ayun we heula tuh si emak joget gerak. Pak Haji si emak tuh joget tuh. Ya sok ke heula lah ningali heula emak joget. Hup 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 hey hup hey. Iya. Sok emak joget nyaliran nya banyak ieu bade disawerkeun nya cepengan neng. Nah konsentrasi yang depan ayuna ambing lila bade nyaring. Tuh joget diangkat tangan semuanya bilang hore dulu semuanya dadah-dadah ke kamera gaya bebas dulu nengnya. Iya dadah-dadah ke kamera hup hey hup. Siap dah si mak bermoyek baik siap konsentrasi neng ayu 1 2,5 3 iya. Anu kenging samping maju ka payun teu kenging wa kadi sawer maju ka payun nu bade nyawer ka dieu nu kenging sinjang ayuna ambing lila bari hudang kudu joget bu si aa make heula neng kudu di ayun. Si nyai mah ibu kenging sinjang dimanfaatkeun nya bu nya bade ngiring mulung nyawer teu bade joget di dieu. Oh wih deh. Mbit cenanya. Siap. Ayeuna aya deui sawer artos di awi tanah heula ku neng ayuna heula ibu ramana anu bade nyawer ke heula ditahan heula nya dikawitan heula di panganten. Hitungan ketiga 1 2 3 awur 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 deui saweran na ibu hajat hadir di awur deui. Awur deui di awur 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 deui di awur deui. Ibu hajat anu bager ibu hajat anu gaya bapak hajat kapayun deui adi sawer deui ibu hajat anu bager mak mana mak anu tadi maju ka payun moyek di dieu mak ke disawer cenah ku bapak hajat. Hup hey hup. Mak ka dieu mak ka dieu mak ka dieu mak
tuh murag. Nah, sok kadieu mah. Iya, sok joget jeung Neng Ayu. Ehep. Ya, Bapak Hajat sawer karunya, sawer. Si emak mah adi jogedan. Si aa mah hiburan mah. Iya hiburan namanya. Nah, beh tetereh tua. Ayeuna ambing lila bari nyaring, ayeuna puntang lila bari hudang. Si nyai mah kudu diayun, si emak mah diayun lage ku abah kolot. Si emak mah ayun-ayunan. Atau sok majoget rayina sareng Bapak Hajat ka dieu ka payun. Neng ayuna lungseur ti pali dieu. Ayun deui. Bapak Hajat sareng rayina ka dieu. Hadieu rayi pamageut. Hadieu ngais teteh. Mana Bapak Hajat? Ayun ambing lila bari nyaring, ayun pontang lila bari hudang. Si nyai mah kudu diayun, si aa mah mana Bapak Hajat kapayun heula. Bade ngais ka dieu heula pas acan rengse. Bade diwakilan atau napi ku aa sok mangga ka dieu. Ayuna puntang lila bari hudang dihandap tahan. Bapak Hajat mana Bapak? Si ayu mah kudu diais, diayun-ayun. Siap. Tah. Masya Allah tabaraka. Alhamdulillah Bapak hatur nuhun. Hok adi puter di lagu ayun ambingna sakali deui. Tah gitu. Sakedapnya apa? Aa kedah kiat ngais murang kali dipoyegeun dicandak dugikeun ka lawang bumi. Siap ya gaya bebas dulu Neng. Ais tahan. Di ayun mah si aa mah di ayun deui si Neng mah nu bageur di ayun mah bari bawa joget Bapak dicandak dugi ka lawang bumi majeng. Dun ayun di ayun deui dadah di ayun deui. Di ayun deui. Alhamdulillah. Di ayun deui. Eta Neng Ayu anu bageur anu geulis di ayun ambing. Ayun di ayun ambing. Ayun ambing di ayun deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah ke kamera. Aldi Alia video syuting. Nawasena fotografi Bukawi Nur Aini. Retus Singgi Makeup Wedding Gallery. Hatur nuhun kasadayana anu parantos nyakseni ieu acara. Lungsur langsar ka ayan daya halangan harungan naon-naon. Dikawit pembukaan dugikeun ka akhir parantos rengse. Sim kuring nyandak asmana Retus Singgi Makeup Wedding Gallery bade nyahokeun dihapunten kasadayana. Pilih aya sasauran anu kirang sobagodo sinamana sadayana. Kakirang ana dongkap di diri pribadi saena dongkap di Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.